Nyelametkeun bahan calon penghuni sampah. Jadi we calon penghuni beuteung. Kela-kela besti, samemehnya bakso sodok teh urang ngampihkeun heula wadah nu bararesih. Sabab wadah nu rarewok erek marani eueuh panangkringan cenah besti da pinu. Kade ulah salpo kana pagona anu can diberesihannya. Kela can purun tah pagona geus kosong. Tuluy we urang gasrokan maranian wadah nu rarewok teh. Digasrokan diruruan. Kieu we unggal poe teh bararosen. Atuh kali-kali mah meuni hayang ngagasrok teh ko Aladin kitu. Ngarah bisa mengabulkan semua permintaan yang ada di hati ini. Heeh, tapi moal rame ketang di alam dunya teh besti. Lamun segala sesuatu dibabarikeun, moal aya tantangan hirup atuh meureunna. Moal aya drama jeung air mata kesedihan, jeung moal ngarasakeun nikmatna rasa syukur. Sabab ayana rasa syukur teh ku ayana rasa kepedihan. Tah kitu cenah besti. Naher cai geus beres, tuluy we ngamanian beas ning ieu. Atuh geus beres madi-manian, tuluy we anukan. Kade tah bujurna singgari, tuluy we semplokeun beasna sangkan jadi sangu. Colokeun jepretkeun we ulah poho. Alhamdulillah dapur geus gulawi. Ayeuna mah siap urang mula sara ieu bahan-bahan anu geus terbengkalai dina jero kulkas. Barikot ngahuleng jentul heula ning tuh. Heueuh apan bari mikir heula besti ieu teh. Anu ieu rek dikieukeun, anu itu rek dikitukeun. Tah ayeuna mah urang milihan heula cabe we. Ning ieu loba keneh nu aralus geuningan. Lanjut we urang ngadekan terong. Kapopohokeun ieu teh besti da teu kaciri. Sigana mah arucing sumput meureun ieu teh jeung babaturanana. Nyumputna buni teuing jadi we teu kapanggih. Ning tah urang hijikeun we jeung anggur hejo. Tah tuluy we urang mutilasi ngeuretan sosin besti kot hararese. Tuluy we disusul ku tahu anu demplu. Ngarah aya rada reunceuk mah teu katinggaleuan dulurna ge. Ieu si kedelai rempet teh besti. Kot geus asak pisan ieu teh. Si tahu tempe geus beres. Tuluy we lanjut kana vitamin Z ning tah. Si ieu mah yakin penambah nafsu makan pokona mah. Matak jahat kejo besti. Tah bahan-bahanna geus saridakep siap konser. Mimiti urang tangkod-tangkodkeun heula ieu tempe anu meunang ajeketan teh. Tangkodkeun we tuluy nepikeun ka pinu. Ngarah hemat waktu, hemat gas deui. Tah tuluy we dibulak-balik ngarah rata asakna. Tah geus kakonengan mah tuluy we hanyatkeun. Ari pek teh sirik ning tah. Dulurna ge hayang sarua cenah di jeketan. Tuluy we gajelengkeun si bendera Indonesia na. Lanjut borolokeun si cabe hejona tutupan. Bukakeun deui asak we ning tuh. Atuh geus asak mah tuluy we hanyatkeun kana coet. Hanyatkeun deui kabeh. Tuluy we luluhan ku mutu nepikeun ka parejet. Tuluy we jejekan ulah aya nu kasingsa. Tuh ripuh we. Lanjut deui urang ngagoreng perbawangan. Kusrang kosreng. Borolokeun sosin anu semu karonengna. Tuluy we tutupan. Bukakeun deui murungkut we ning tuh. Ulah galeh. Tah cenah urang baturan ku si tahu. Tuluy we dibumbu sedapan ngarah sedap rasanya. Gajelengkeun we tomatna asak we. Hayu lanjut deui urang ngagoreng vitamin Z. Sorodotkeun. Tuluy digulah galeh. Tuluy we digulah galeh. Nepikeun ka asak we ning tuh. Lanjut deui terakhir ngagoreng bawang. Tuluy we borolokeun si terong jeung anggur hejona. Gulah galeh sakedeung. Tuluy purulukan deui bumbu sedap. Tah ieu mah ditambahan deui uyah pecin. Tuluy we pancerkeun kecapna. Heueuh we mancer da taeu. Tuluy gulah galeh sakedeung. Gajelengkeun tomatna asak we. Alhamdulillah konser ti awal nepikeun ka akhirna geus beres. Tah ieu urang deukeutkeun hiji-hiji hasilna nya. Aya nu kurang cenah buni. Kunaon cenah eueuh lauk pangsetan. Jadi we kurang sempurna cenah heueuh da eueuh.